Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من من حسن إسلام المرء تركه ما لا ينعيه. Al-Hadis. Puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos nasihat nikmatna urang sadayana, nikmat anu kalintang agungna, nikmat anu kalintang nikmatna nyatana nikmat Islam, nikmat iman, kali nikmat Islam anu pangkan urang sadayana parantos Rasul kamieunan anu mudah-mudahan urang sadayana senantiasa nyukuran kana eta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pamugi tetap kacurang limpahkan kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahilah pakulawar kita kepada sahabatnya, tunjuki kawan sadayana salam umatnya, anu insyaallah turut tumbakana ada dengan tenang dugi ka kaya akhir amin Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sadayana jamaah rahimakumullah, karaos teh karaos waktos teh teras jalan maksudnya orang sadayana lapak tilas di ieu bumi di ieu batan-batan teh ngane waktos anu sangat singkat atau nanti ngane waktos anu sangat cepat nyerene waktosna. Bahkan dina sapoe salongi teh atau nabi sapoe seperti urang sadayana teu karaos cikene urang tadi teh buka anu saya sapoe cikene tadi teh subuh ayeuna tos isya teh cikene tadi teh maghrib ayeuna tos tabu setengah salapan deui teu karaos. Bahkan namun urang ngalamun oge eta teh waktu teh dobya karena dari orang dipakai tiga sampai noya. Tak sehingga orang sadaya ayana di ieu bumi teh lain mengukur ngadaguan waktu semutar, lain mengukur ngadaguan waktu selaku ya. Tak matana Allah menurunkan ke orang sadayana salaku khalifah inni ja'ilun khalifah fil ardi. Tak orang kedah biasanya kan bahwa orang sadaya diciptakan Allah sebagai khalifah. Artinya khalifah itu pemimpin di ieu perempatan, pemimpin di ieu bumi. Itu. Tangkasna Allah nibatkeun urang sadaya di perempatan teh nganggo hal ihwal anu namina agama. Itu ya. Non agama orang teh di Islam. Inna dina indallahil Islam. Gitu. Non Islam teh tak cek perkara harfiah mah Islam teh asalna dina aslama
yuslimu islaman. Artinya apa? Artinya Islam teh nyata kumpulan daripada hal-hal anu selamat, ya. Tah urang muslim, ari musliman tina isim fa'il nyata nuduhkeun kana jalmina anu selamat. Makana Allah ngadawuh dina Quran inna dina indallahi Islam. Agama anu bener di sisi Allah teh Islam unggul. Gitu. Kumaha atuh aya agama sajena? Tah Allah ngajantenkeun agama sajena teh sebagai keberagaman, ya, keberagaman gitu teh. Seperti orang diciptakan Allah teh beragam, aya istri, aya pemagat, aya malawadi, terang malawadi. Tah eta aya khunsa kalendurnya. Da zaman aya banci da Eropa. Aya banci anu nanti asli, aya banci anu bancian. Gitu. Tah eta teh ku Allah diciptakan sebagai keberagaman. Artina nah Allah mampu menciptakan hiji agama, orang hiji agama, beragam agama oke, mampu gitu. Ngan anggar pada akhirnya bahwa anu diridhoan ku Allah teh mengumpul agama Islam. Agama Islam gitu. Tamannya aya paribasa. Sabamor bahwa jalmi muslim anggar bakal baik deh karena keislaman. So, ayeuna mah urang sakumaha bahwa sakumaha maksiat jalmi anggar di surat rumah yang di masjid. Baik deh karena Islam. Terus bukannya keluarga teh kedua yang masih naik malibat paling kedua golongan. Tah eta nunjukkeun bahwa sadaya perkara anu asal muasal Islam bakal dibalikeun deui kana Islam. Tong sieun ngan anggar di mana-mana dina Islam aya fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Naon eta artina teh tiap perkara anu urang dipidamel eta teh bakal ngaruhan ganjaran. Nidamona orang hiji ka saya maka bakal ditos ku ka saya oke. Nidamona orang hiji kawanan bakal ditos ku kawanan. Tah maka dia dina cariosan malaikat hareup mareup dina akhir hayatna ditaros ka Allah. Aya malaikat hareup anu keren dunya. Anjeun bade ngaraosan hukuman dunya, bade ngaraosan hukuman akhirat. Kumaha eta malaikat hareup ya Gusti dia wae dunya sabab terangan hukuman anu janten di akhirat mah kali beuring. Maka dina Quran mah aya bahasa azabun alim teh eta. Azab anu sangat pedih teh eta azab di akhirat itu. Nah, maka Allah menciptakan agama Islam teh kemudian orang sebagai muslim anu murni. Nah, muslim anu murni teh orang dilahirkan tina keluarga muslim, terlahir tina keluarga muslim anu murni, tah orang kada senantiasa bersyukur karena batur mah anu muslim pangitannya anu kawinan sanes asli tina Islam tapi hoyong kana Islam. Kadang-kadang sok aya nu tina Kristen mah hoyong asup kana Islam teh kumaha? Tulang kusutkeun di kaseger, ya, kudu si panas, kutimah panas gitu nya. Cariosan pangitan terang urang sadayana Ustaz Felix sebenarnya eta anu eta anggota aya teh tina muslim lebat kana Islam teh saya kileutah tilu nya. Eta ada tulang kusut mata saya tilu gitu. Terus ya Ustaz Matius pangitannya anu Gandesari. Sami eta ge asal nate misionaris Kristen. Anjeunna lobat Islam teh saya tulang rusuk nate atau tulang punggung nate 27 jahitan. Tah kitu. Urang mah diciptakeun asli tina keluarga muslim. Mata tong sahadat deui ya sabab kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anu dilahirkeun jalmi eta dina hayat suci. Ya, bahwa yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajisanihi. Iwal tiba pana anu bisa ngawal Yahudi ke manehna, ngamajusi ke manehna, nganasrani ke manehna. Tah kumaha teh urang muslim teu kali sahadat deui sabab diinung bapak urang
ge geus disahadatan. Tina mimpi para lahir kumaha eta urang kali di adanan. Allahu akbar Allahu akbar. Ya. Bahkan kalimat pertamanya Allahu akbar Allah. Kalimat ayeuna ge la ilaha illallah. Allah kene bahkan di mana-mana maot oge di adanan oke. Tuh, ya. Nah, jadi umat muslim apa aya? Kalau misalkan itu sama jelasnya, kadang aya hiji ormas sebenarnya bagi rancangan senang membayarkan lobatkan eta ormas teh kadang dibayar deui sahadat deui terkedah ya. Namun ada bayar teh di dunia mah iwal tingke munculna Imam Mahdi bakal sareng Nabi Isa nu dibayarnya. Tah urang mah teu tegara sahadat deui sabab tasmurni ti keluarga Islam Muslim inu sareng urang kan itu terkedah ieu terkedah sahadat deui. Tah janten agama Islam teh agama anu selamat ya, agama anu pang benar-benar. Nah, ulah nyebutkeun kieu semua agama sama, temenan. Ya, temenan nyebutkeun semua agama sama. Tegeng. Sabab urang mah paribasana non kafah ya. Aya dina Quran tadi disebutkeun anu kalimat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tah kafah didinya teh nyaeta sampurna. Maksudna urang sadayana selaku umat muslim kedah sampurna lobat Islam teh tong setengah-setengah. Ya. Tong setengah-setengah. Bayangkeun. Bade lobat kana pantau kereta awak urang teh setengah asup teh kira-kira bakal selamat urang mah. Ya, kacepet bener. Atawa misalkan urang naik mobil hiji nangkel hiji ngelantung anggar kene mau selamat tas terus. Maka pada waktu Islam teh wayahna kedah kafah, kedah sempurna. Maksudna kafah dirinya teh nyaeta urang sadayana kedah nyanak ieu aturan Islam syariat Islam teh kana sendi-sendi kahirupan urang. Contohna urang dina ibadah kedah biasa nyempurnakeun ibadah urang. Kedah tos biasa. Ayeuna paritosna urang sadayana dicatatkeun sareng masjid, dicatatkeun sareng majelis, dicatatkeun sareng jalmi anu biasa tah maka eta kedah tos janten tiasa ngamanfaatkeun kana eta fasilitas. Gitu. Kita teh paribasa dosa abdi mah bari ngaos tepi. Ngalewatan 2 gunung, 3 walungan, 4 samudra, mau tepi we. Tah kitu mah janten rumsok karingan tapi urang mah enak baca caket masjid pikireun masjid payunan wayahna urang kedah tos biasa ngisi ya itu. Kaduana contohna dina amalia urang amalia rasa urang bawa aturan Islam teh dina jual beli urang dina dagang urang dina usaha urang gitu dina keseharian urang gitu dina rumah tangga urang dina naon itu berpakaian tak eta mangrupi kafah bahwa kafah teh kudu nyampurnakeun dina sakumaha syariat Islam gitu. Namun ieu dina Islam aya paribasa memaksakeun. Contoh dina ibadah sakira-kira eta di luar daripada kemampuan urang memaksakeun. Gitu ya. Aya ulama mereka mereka kudu dikir ieu 50.000 kali misalkan aya mani beungar. Tah pamaksakeun artina sakemampuan urang. Ngan paribasana urang di mana-mana mampu wayahna kedah biasa ngalaksanakeun kitu tah. Aya tahap-tahap dina urang ngarojok Islam anu kafah, Islam anu sampurna. Kahiji urang sadayana kedah biasa tapi mampu ngelola karena pengetahuan Islam anu namina ilmu ya. Jadi ilmu teh pengetahuan artinya teh jadi saparama dipake ilmu pengetahuan padahal ilmu sareng pengetahuan teh eta kabeh. Ilmu pengetahuan adalah ilmu sami-sami gitu. Tah jangan apalna
hiji pengetahuan kana ilmu eta teh mangrupi dasar menuju Islam anu kafarah. Gitu ya. Sabab kacereosan di mana-mana orang amalkeun hiji ibadah tanpa apal kana ilmuna latuk balu mardudatun. Maka amal-amal teh teu diterima. Gitu ya. Tapi kumaha tuh basa lami teh kantos ngaos. Terbiasa bahkan ayeuna teu sempat diajar. Ayeuna berjamaah teh eta teh fasilitas pikeun jalma anu teu biasa. Ulah maksa nyalira. Kamu di ibadah mah pengen maksa nyalira. Terkecuali ibadah anu munfarid, ibadah anu nyalira teh eta ibadah anu meunang ditalqin ti guruna nyalira. Kakara mun nyalira. Tah ulah maksakeun. Agar we anu salat teh mung we da biasa. Mana tos biasa ti guruna mah, tos kene ijazah ti guruna, tos kene kumaha perkara ibadahna, jadi masalah. Tapi orang senang maksakan nyalira tanpa orang hafal ilmuna, tanpa orang hafal syaratna, tanpa orang hafal rukunna, maka insyaallah kumaha perhitunganna teu. Tah kira teh nyata kitu, aya paribasa baheula aya di zaman para sahabat anu dicaraskeun malaikat. Gitu. Di pilarian kitu nya teh malaikat raqib teh isi amal teh nanti amal tadi si jalmi teh dari pelari teh aya namanya teh abdi teh malaikat tukang salat tahajud, tukang salat duha, tukang salat kerja, tukang salat nanti fardu itu tah kitu teh. Jadi sakumaha aja ngalaksanakeun ibadah teh sakahayang manehna kitu tanpa melalui prospek heula tah apal ilmuna, apal tata carana, apal syaratna, apal rukunna gitu ya. Mata penting ayeuna urang gaduh urang kali lobetkeun ka pangaosan teh supaya gaduh guru ya. Maka simpen ka urang kali teangan guru anu bukan guru supaya nyambung di mana-mana ke anjeunna dipertanggungjawabkeun ieu ibadah menang di saha ti guru ieu. Guru ieu menang di saha ti guru ieu. Gitu ya. Tah ayeuna urang berjamaah teh justru urang teh ngalingkung kanu teu biasa. Gitu. Ulah maksud salat nyalira komo dina salat ya. Tah terus kieu. Contoh eta ilmunya. Ilmu teh nyaeta hayatuddin. Tah ilmu teh nyaeta kehidupan agama. Artinya agama moal bisa hidup tanpa ilmu gitu. Sehingga kumaha urang bakal ngaprak dina ajaran agama teh sakahayangna, sakaingetna tanpa orang hafal ilmuna. Gitu. Mata dina Jumaah sok aya pangita dina eta dina mukadimah. Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sittina sanah. Mikirna ahli ilmu saja eta teh leuwih hade batan ibadahna anu teu make ilmu 60 tahun. Ibadahnya mau mikir palingan kayak gitu. Mata urang teh istilah nama ahli ilmu mah punten-punten geus bobo nage langsung sae batan ibadahna anu teu boga ya ilmu. Gitu. Mata urang teh bukan sanes paribasa urang mukuyeuh wae na buku, mukuyeuh wae sakola teu. Pangajian teu tah. Urang dikadarkeun ku Allah Subhanahu wa taala supaya urang teh ngantos utamina kana jalan ilmu agama itu paling penting. Gitu. Nah, ilmu itu paling pertama utamanya terapkan kepada orang sadayana, utamanya kaprol orang sadayana ilmu agama. Sebab ilmu agama ini insyaallah moal mata ngabodokeun, moal mata nyesatkeun, moal mata ngaragukeun. Insyaallah bakal janten pituduh kangge engke orang sadayana. Bahkan paribasna murang kali urang teh nyaeta naon teh disebut teh. Jadi orang kali teh ikatan batin orang di mana-mana orang yang tos daya. Tah orang teh di punutan salah sawiosna lewat itu amalia-amalia orang atau biasa kalasan berarti tah dikumplikan ku urang kali urang nyata lewat doa teh nya doa anak soleh. Kemudian orang kali anu ahli tahfiz, ahli Quran, ahli hafal Quran, maka langsung senang. Ahli kuburnya langsung senang. Nuhutkeun para ulama kubur mah dina wong yang malam Jumat teh ahli kubur ngadong kapan kantor-kantor. Ngadong kapan kantor-kantor keluargina. Urang kali kahiji, urang kali kadua.
Sugan aya urang kalina anu pangaoskeun Yasin, sugan aya urang kalina anu pangaoskeun Quran, kitu tah. Mata di mana-mana aya urang kalina anu hafid Quran, anu hafal Quran, kitu nya. Eta sia hukum teh senang. Sumpringan, ya. We kapan-kapan teh sabab urang kalina senantiasa anjeun ngaoskeun Quran kantu. Sabab teu hafal Quran mah dua kana kana teh jadi pahala hafalkeun, pahala mah maca. Anu maca Quran pahalana hiji kangge tiasa. Dina maca pahala tiasa maca unggul. Anu teu tiasa maca pahalana sabaraha? Dua. Pahala niat macana, kaduana pahala dina terbata-bata dina berusaha supaya bisa maca Quran. Tapi nah sehingga dina ngamalkeun eta ilmu teh urang sadayana jongkona kana syarat atawa tahapan pikeun minarojok kana Islam ka apa kada hafal ilmuna gitu. Kaduana tos hafal ilmuna urang teh kedah tos biasa ngamalkeun kana eta ilmu hasil tina ilmu nya ngamalkeun tah urang fokuskeun we ngamalkeun ibadah contohna afdal ibadah as-shalatu. Ibadah menumpang afdal-afdalna yaitu salat. Kumaha urang carana supaya eta nyempurnakeun salat? Tah salat teh ditopang ku dua perkara. Ya, jadi sampurna salat teh bisa ditopang ku dua perkara. Kahijina saetan salat urang ngalaksanakeun wudu. Wudu teh penopang utama atau dasar dina salat. Ya. Nah, jadi sampurna salat teh ditentukan lewat sampurnana wudu. Nah, gitu. Wudu teh kata api bersih suci maksudnya. Nah, kedah tos jadi sampurna. Kaduana salat teh nyaeta ditopang ku sampurnana sabada salat nyaeta di zikir. Tadi dia penting ya. Aya pangintennya di orangnya ya. Salat, punya salat berjamaah, salat munfarid, zikir, tak eta bisa membedakan. Bahkan secara dohir mah pangintennya orang bisa membedakan. Tapi di mata Allah mah eta beda. Kita ayeuna orang teh ngalaksanakeun salat atau nabi salat berjamaah ya. Tah sabadana urang ngalaksanakeun namina zikir. Tah naon fungsi zikir eta? Kahijina Rasulullah nyontohan zikir samana salat teh ku kalimat ahyanan. Naon ahyanan teh kadang-kadang ya sabab Rasulullah ge gaduh keperluan, gaduh kebahagiaan. Tah dina hiji contoh Rasulullah kadang samana salat teh nganukun ngucapkeun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tah kitu. Dina salah hadis seseueurna jalmi nu teu ambil salat teh nyaeta salat anu jelang salam hajelang tah kitu. Sahabat itu terang karena hakikat anu namina istighfar. Ya, bahkan Rasulullah ya mata nyontohan ku tilu istighfar teh supaya di mana-mana urang sakelepatan dina eta urang salat teh ditutupan baca istighfar. Ya, tapi bukan berarti tutupan. Jadi urang nyuhunkeun supados dimaklum maksudnya urang sadayana sakelepatan dina ngalaksanakeun salat. Teh kan loba urang ngaoskeun tilu istighfar. Tah kula salam-salam ge jeung lebar. Ya, lebar. Tilu kali salam urang teh insyaallah ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ditamih we, ya. Ditamih urang ngaoskeun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tah eta kumaha hadisna? Man sabbahallahu fi dumuri kulli salatin salasina wa salasina wa hamidallahu wa salasina wa kabarallahu wa salasina wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghafara satayyahu wa in kana mislu zubadil bahri. Nah, hartosna pami orang sadayana hoyong dihampunkeun dosa anu eta dosa panginten kalapatan urang dosa kumaha zubatul bahri. Naon eta zubatul bahri teh?
boy di lautan maka urang tong hilap sabana salat teh dawang urang sadayana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah sekali 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali la ilaha illallah ta eta mah la ilaha illallah mah sebenarnya kalau ulama aya tilu aya genep-genep aya 88 135 kali itu mah ya dugi ka 1000 panikeun tah eta teh katami ku zikir eta panikeunnya sadaya mah teu dosa aya gitu sadaya jami teh gaduh dosa sadaya ge gaduh bahkan terang eta teh ya dosa teu karaos kitu dosa teu karaos kadang-kadang punten aya nu beremah berarti ngelangkung lagi itu kan teu kadangu eta dosa katanya secara iman astagfirullah itu kan eta karaos kadang orang misalkan ngalangkung atau nabi misalkan ngadangu carios batur ya musami batur kan carios naon berarti dangukeun doli batur sami ke batur tah eta sami dosa nu teh sehingga nutupan daripada dosa-dosa itu teh eta sabana salat tadi ngomongkeun ngucapkeun 3 kali istighfar Allah insyaallah narima kana salat urang ditambahin kana zikir tadi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kami eta diampunkeun dosa-dosa urang anu sakitu sakitu aya anu langkung mukjizat naon deui tah nyaeta afdal doa fi duburil maktubati nyaeta pang afdal doa salah saosna teh nyaeta dina safa kana salat maktubah naon salat maktubah teh eta salat teh kabagi dua aya salat nafilah aya salat maktubah aya salat nafilah mah nyaeta salat sunah ya rawatib duha tahajud naon deui istikharah sama sadina tah aya salat maktubah salat anu dituliskeun langsung nyaeta salat maktubah teh salat fardu isya subuh lohor asar maghrib nah eta salat maktubah eta mah langsung dicatetkeun tah afdal doa teh eta fi duburil maktubati nyaeta doa anu pasti-pastina dijabah teh nyaeta sabadana salat aya deui afdal doa al-ijabata al-jamaah doa anu sering dijabah atau pasti dijabah teh nyaeta doa anu berjamaah tapi doa anu paling sering dijabah teh nyaeta doa anu berjamaah tah mata calikna urang sabana salat teh terlepas dosa kakara pangita urang cangkeul urang hayang kacai urang kaburu darsih nusa kaburu hayang tua kaburu apa tapi urang teh nuturkeun anu kewajiban urangnya gitu di dia sholat taat teh jangan kalau kota gitu diganjar ku Allah eta ge bahkan di sana mah orang nyuhunkeun bari paosna anu teu naon itu teu acan pangitun urang yang karandapan insyaallah kapayeunan syukur bakal karandapan kalayan takdirna Allah gitu ya Allah pamugi usaha abdi dilancarkeun kuwasilan abdi ngadoa tah eta teh janten hiji kautamina dina doa sabana salat teh gitu. Sabab doa dina sabana salat mah pertama dimimitian ku istighfar, urang sadayana nuhunkeun ampun teu tina dosa. Kaduana urang muji ka Allah lewat zikir, katiluna akara urang eta. Eta teh prosedur anu kedah diterapkeun di mana-mana urang bade ngadoa mah ulah langsung mataksir doa anu dijabah teh langsung Allah ciptakeun kanjeng Nabi Muhammad dikenal tapi kan disanjung urang sadaya lewat Nabi Muhammad jadi ngadoa ka Allah tapi secara lewat kanjeng Nabi Muhammad kata kaya panitanya doa pendek kata Nabi doa secara langsung urang sadayana aya dijabah teh kahiji dimimitian ku sholawat diakhiri oleh ku sholawat gitu. Naon wae doa eta insyaallah dijabah kalau yang takdir Allah. Tong nyuwunkeun doa teh anu teu ieu teu
yang bos atau agung supaya keluarga jasa kacanak kayak tempatnya kita ya benernya mau dijawab sehingga doa mah tergantung pada kadar anu siapna orang nampi gitu ya tabuhan aneh-aneh doa mah kalau biasa orang menikmati itu dan kadang-kadang Allah menakdirkan kurang itu bisa mau bisa nikmati ngomong belum kan orang musuh cek Allah bisa sama tuh ya kesana yang seketika maka bina sawah asote yang tadi diulang orang serena kedah biasa nyumpur karena hal eta supaya seorang biasa nyumpur karena ibadah sholat ya. Nah dina sholatnya supaya mungkin jadi pertanyaan. Nah hasilnya dina sholatnya si imam teh sok balik ke hadap atau balik ke utara gitu nya tak tau aneh gitu nya tau aneh Rasulullah nyampuan Rasulullah nyampuan di masjid Rasulullah kubur dua malaikat bahkan Rasulullah ngadep ka dieu teh ka jamaah ngadep teh kieu sabada salat teh ditinggali hiji-hiji wah si bulan dawuh ya kumaji ka jamaahna durut di mana salat berjamaah itu Rasulullah sahabat hal eta teh aturan anu mutlak di zaman Rasulullah bayangna ketika diterapkan salat berjamaah eta teh berjamaah teh kumaha hukumna sunnah muakkad ya tapi pemimpinan kita mah anu anggul bilang wajib teh ya jalmi anu bekerja di tatanan negara teh wajib salat berjamaah dina presiden juga wajib ya dina PG talam urang mah salat berjamaah teh hukumna sunnah muakkad. Naon sunnah muakkad teh sunnah anu diutamakeun dikuatkeun contoh sunnah muakkad orang sadayana senantiasa melaksanakan sholat rawatib ba'da maghrib eta sunnah muakkad. Rasulullah tara pernah kalangkung melaksanakan sholat eta terus sabada isya terasa qoblana qobla subuh atarapi qobla zuhur ba'da zuhur eta karena minatnya sunnah muakkad jangan Rasulullah tara ninggalkeun sabab eta mah sunnah anu paling deukeut karena wajib sunnah muakkad teh maka kula hilap ya ba'da maghrib ba'da isya qobla subuh 2 rakaat qobla zuhur 2 rakaat ba'da zuhur segitu anu bae muakkadna nyaeta Rasulullah kadang-kadang ngalaksanakeun kadang-kadang ninggalkeun naon bae muakkadna qobla maghrib qobla isya nanti 2 rakaat qobla zuhur sareng 2 rakaat qobla 2 rakaat ba'da zuhur sareng 4 rakaat qobla asar. Nah, usah 4 rakaat qobla asar. Tah, nu diutamikeun mah asar teh qobla 4 rakaat. Di orang sabarha? 2. Nah, 2 kayaknya. Bade 2, bade 4 ge mangga. Pami 4 ulah 2 kali salam. Sakali salam. Tambah bade 4 rakaat mah. Eta teh ngagengkos kami ba'diyah asar. Maka kesasama teh ba'diyah. Ya. Da teh bisa jadi mutasabih, bisa jadi nyontohan kapungkur di zaman Nabi Sulaiman ya. Sabab aya agama anu nyembah di tiap enging-enging, di tiap sonten teh nyembah matahari. Enging-enging sok nyembah matahari, kaum sabar namina. Sonten sok nyembah matahari ya, teh namina kaum sabar. Kamata urang bisa mutasabih, bisa dibiasakeun. Atau sok ane mun aya salat cenah ane salat. Terkecuali yang sekarang nya telat katanya telat terjadi masalah atau lagi subuh sholat deui pada subuh betul deui teu aya subuh mah aya sholat deui ya itu kan kita ya haram kalau benar mahrum eta betul deui nah jadi gitu jantung Rasulullah itu nyontoh ngadep ke kiblat ngadep ke utara kalian lihat ya sareng ngadep ka jamaah kita eta teh nyirikeun bahwa imam teh tos rengse salat sabab ieu di zaman Rasulullah jamaah teh tartib kadang-kadang si jamaah teh anu jarak di bumi ka masjid teh 7 km aya berjamaah teh sehingga kumaha di mana-mana pelatih datang ke masjid Rasulullah sieun majarkeun lamun dina kaya keur salik ngadep ka kiblat
Rasulullah untuk sholat kene gerteh yang tinggal doang Rasulullah itu cinta wae tek sholat nanti atas beres gitu ya mata sunah teh kahiji ngarep ka dieu lah imam teh kaduana ngarep ka kiblat Abdul jihadi al kiblatu jadi anggota-anggota arah teh nyata kiblat ngadoa ngadep ka kiblat maca Quran ngadep ka kiblat ngan ulah teh ingat buang air papang atau nabi eta katanya ulah ngadep ka kiblat teu meunang eta teh ini salah semua tempat dulu teh opatnya iman nu kanan ka kiblat teh kadang nama mayun gitu supaya pas ngadoa teh teu ngabulalik kieu teh ya langsung kieu mau ngabulalik heula karena ngabujuran teh ngabulalik heula doa teh gitu kecuali kalau kita buat itu nah ya kecuali memang dia dibalikkan jatuh balik nanti Rasulullah di tilu arahnya dipapai ke jamaah teh sahawai untuk berjamaah di cirian di warak ke jamaah nanti turut di mana tedai salat nanti kalau jamaah ini diterapun itu bakal malah gitu. Oh, namanya putri beberapa di bawah ya. Yang harus sama gitu. Sabab hukumnya 100% syariat Islam gitu ya. Saat eta yang paling dekat di urang mah paling terbiasa pengalaman astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kantos oh ya imam tos beres. Pangitan anu masuk teh kantun ngadamal sak sholat anu tapi itu aja teh ya tapi ayah mungkin di Merapi sok aya dan bagikan duhur asar nah sok tara ieu tara dikir berjamaah di dia hari ini apa bagian aja numutkeun di guru-guru di eta gitu bagian teh sok kadang-kadang ninggal karena kesibukan ninggal jamaah anu enak nyebabkeun di sholat berjamaah atau misalkan menuju dalam berkata sholat berjamaah tadi tamah dikira dari tapi desa nawas merubah karena niat orang bikin yang menaikkan ibadah karena paling utama bahkan dina zikir jaharmah nyata maghrib sareng subuh teta dua itu ayat pengikat dikira teh panjang monolog jadi masalah yang namanya penting mah nomor tabina nyata tadi teh kawasan zikirna ayat pengikat panjang teh logika saja dikira teh ayat setengah jam terjadi masalah terjadi irang karena kau tamiana ya tadi zikir tapi itu jadi dina madhab Imam Syafi'i mah zikir berjamaah teh uyos boleh ya dengan catatan bikin taklim non taklim teh ngajarkeun kana keadaan dia biasa ana proses biasa mama dikir jalira begitu ya dikir sendiri jadi masalah gitu penutupan karena kalau anak gitu. Tapi orang memaksakan ayat bahasa ittaqullaha mastata'tum maka dina orang ngajalan katakuan Allah teh ulah dina kaya terpaksa. Dan sesuai dengan kadar kemampuan orang. Contoh kieu, orang teh mikir di masjid tapi misalkan orang teh baru pakai sapan saja ya dina caraosan teh mantap nimbulkeun kemadharatan nimbulkeun kana kemaslahatan kayak teh ulah beres protes gitu. Jadi dina eta lagi saatosna urang salat berjamaah teh sok urang kembali deui kana pakasaban urang gitu. Jadi ibadah teh ulah ngaganggu karena nanti ulah jadi alasan karena henteu digawean urang. Urang mah teh sibuk salat duhur, kudu sajam salat duhur. Jadi teu digawe ka gitu. Ya. Terus orang sering balik ke ayeuna, orang masih sibuk gawe, jadi udah sholat duhur. Jadi dua nama itu terjadi alasan. Maka Rasulullah menjadi contoh orang sadayana sholat teh nyata waktu istirahati, nyata waktunya istirahat. Jadi gitu. Ayo orang lain sholat teh nyata beban berat. Jadi ada sholatnya mereka lagi asa mau batuk
Kalau di pasar waktu semuanya adalah untuk yang masuk benar ada siang 4:30 lama subuh buka maka opat gitu. Ada ya kan yang beratnya paling suka gitu. Turunnya paling serang badannya berean gitu. Nah jadi kan sawiosnya kayak tadi kalau karena al-iqbal penciptaan orang salah khalifah di bumi. Dan kalau kita mau Allah malam ditakdirkan orang sadar sholat 50 waktu mereka mana? Ya. Sama orang IG 5 waktu atas kawalahan model 50 waktu tanpa kerja. Eta tak aya deui paling rahasia. Nah, bilangan dikir teh kudu 30 ya. Tah, urang buka rahasia sedikit. 30 teh diangge ku Allah teh dina sababaraha tempat katanya kantos orang sadaya. Pertama Allah nyiptakeun tulang rusuk urang teh tulang punggung anu kitu anu ngarengkol di katulang ekor eta teh jumlahna 30. Bareng eta grasok eta. Kada di USG begini bareng eta jumlahna 30. Tulang rusukna kaduana bulan ya rencana matahari bulan teh mengelilingi alam dunia teh kembali ke tempat asal teh 33 tahun gitu ya. Nah terus kita orang buka Al-Quran di surat ke-33 ayat 33 pagitan baru atau serang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa wa liyutahhirakum tathira. Eta teh niroskeun tentang Nabi Muhammad. Terakhir orang sadayana laki istri pamagat yang engke Allah ditakdirkan dia mau masa nyata sadayana saumur nyata 33 tahun. Nyata eta bilangan 33 teh dina Islam keramat ya. Bilangan anu kaetan anu kitu suci pokoknya asalna tilu jeung tilu aya tilu teh bilangan ganjil. Kumaha surah hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Allah teh hiji, Allah mika cinta hiji, anu hiji kan gitu. Atau kayak peribahasa salat witir. Salat witir mah teu aya rakaat. Sarakaat tapi 3 rakaat. Tah, gitu. Eta bilangan tilu-tilu teh sanes ngomong yang hijieuna we bener sanes. Ya. Tos ditetapkan bahwa bilangan tilu-tilu teh dicontoh Rasulullah. Tapi silsilah dikir sama Rasulullah tilu teh ternyata sanes ngan dikir langsung. Eta teh nyata piwaran Nabi Muhammad ke Siti Fatimah. Saha Siti Fatimah teh? Putrina Rasulullah ti saha? Ti Siti Khadijah. Tah Siti Fatimah teh dipiwar Rasulullah teh nyata pertama dina sada campuh teh nyata namakeun Quran. Katiluna nyampurnakeun nu namina zikir. Tah tapi kedah tiasa ngapus dosa. Kahiji kumaha Siti Fatimah? Kumaha atuh ya Rasulullah? Supaya sampai tiasa ngapal Quran. Saja nabi mu. Kumaha Rasulullah? Awas ka panjeun suratul Ikhlas. Sabaraha kali? 3 kali. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali wihan eta teh sami sareng tamatan satamatan Quran. Kaduana kumaha saja pokok supaya abdi diampunkeun dosa. Tah, maka Rasulullah aoskeun zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu jadi selalu nama eta anu 30 kali balikan teh dina zikir sabada salat teh pertama kali nanti saya diperuntukkan dina sabada salat tapi dina sabada urang bobo. Nah, di zaman kenabian bobo teh ya tidur bobo teh ya belum. Nah, biasanya saat bobo sama orang Ngimpen teh bagian tina 46% kenabian. Jadi ciri kenabian teh 46% teh tina
mimpi sehingga mimpi teh nyata di zaman para nabi mah. Ya, kapungkur Fir'aun mimpikeun aya hiji orang kali atau hiji remaja anu bakal menghancurkan kerajaanna. Sehingga kumaha para pentakwil eta Fir'aun menafsirkan bahwa bakal aya ya di anak Bani Israel anu bakal menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ternyata benar saja Nabi Musa. Ya, itu. Tajatan kapung kurma di zaman kenabian. Mimpi teh jantan 40% ciri 45% ciri kenabian lewat mimpi. Eta nanti. Kumaha zaman orang? Di orang ada di barang lo pengalaman lo bakal bingung loba asusan. Sehingga mimpi nanti aneh mimpi di udah ngomong, mimpi di jauh mimpi kurang gitu ya sesantai gitu. Zaman orangna mimpi teh eta gambaran dina pikiran besi otak orang. Kadang orang mikir ke Allah, nu kayak pikir teh ka Allah. Kayak pikir ka bawah mimpi. Kadang orang termimpikan yang motor kayak gitu teh motor we. Begitu asal geus pernah beli motor, berarti nganggo mimpi. Gitu. Tamata dina paling tentang wilna kami teh jadi kenyataan di zaman para nabi mah. Eta kaduana adalah amal. Katiluna dina nyumponan karena kafarna Islam teh nyaeta urang kada jihad. Naon jihad teh nyaeta sungguh. Nya orang sadayana ngalakonan anu namina Islam. Ya, ibadah itu sungguh-sungguh. Dosa sanes jihad teh anu urang perang teh sanes dengan berperang wae. Bahkan jihadul kabir teh sanes perang. Jihadul kabir teh nyaeta jihadul nafs. Nyaeta ngalawan karena hawa nafsu. Itu eta jihad. Tah aya we panginten di perkecil deui jihadnya. Seperti dia tah urang aya dieu tempat-tempatan dia majelis eta we mangrupi jihad. Artina urang sadaya senantiasa sungguh-sungguh pikeun nyongkonakeun dina telabur ilmu urang. Itu ya. Terus kaubatna nyumponan kana kafarna Islam teh nyaeta urang sadayana senantiasa berjamaah babarengan salat berjamaah, zikir berjamaah, doa berjamaah, tuang berjamaah. Contohnya sadayana ge nu berjamaah mah ngeunah. Ya, tuang ge sorangan mah teu ngeunah sambeutut we ngumpul. Tapi lamun tuang berjamaah jeung buyah ge teu ngeunah. Ngeunah teh jeung daging, jeung asin, jeung sambal, jeung empuk, kan ada gitu. Jeung jengkol, tong jengkol kita makruh lah. Jengkol itu makruh. Jadi jengkol penting makruh. Kemudian langsung angkat ke masjid, makruh bisa. Malaikat oke nutupan pengampung. Utama malam jengkol mah. Tampura jengkol bawang itu, ya. Lama orang tas jengkol bawang, tawa keluar ke masjid. Malaikatnya nutupan irung, ya. Bau. Itu kadang berjamaah sebab berjamaah mah afdal sadayana dina doa afdalna dina zikir afdalna dina salat afdal gitu. Sareng bali mana nyaeta urang sadayana nyumparan kana kafalah Islam teh nyaeta urang kada tiasa taat naon perang teh turut ya nurut gitu. Jadi orang sadaya tidak biasa turut karena aturan agama, turut ke Allah, turut ke Rasulullah. Orang sadaya diharapkan ulil amri, turut ke ulil amri, ke pemerintah. Jadi orang misalkan ayat aturan pemerintah kieu nu kitu bayang ada. Tete ayatnya. Jadi wa ulil amri minkum di dina ulama. Kedatos ieu bayang supaya sempurna gitu turut urang teh. Kita punya kita segitu baik dulu jasa kabar kira mampu nama mengaja jangan pikiran Allah. Mudah-mudahan ayat di nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kali kalau sadaya maka
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Inni tawassaltu bika wa tawajjahtu bika ila rabbina wa rabbika fi qada'i hajati. Mangga sebabkan hajat anu pamiten urang sadaya dikawin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Ya